aduh, ngendon deui. Hampir katabrak, aduh. Maepot milu kamu, aduh. Ayo ah, orang ke pengrajin. Alah, kacau ya. Ambu teh ayeuna teh keur Cibabat ya. Alah, kaburitan. Tadi kukulilingan, salah jalan, tadi lain, kali itu lain. Aduh, pengrajin wayang golek nu aya di kota Cimahi, tapi belah mana ya gangna ya? Amu poho deui gangna, aduh. Alah, hayu mangepot ah. Pokona mah Gang Sinarasa 5 ya. Aduh. Iya gitu, alah sieun salah amu teh, aduh. Kacau ya mah. Geus burit teh, aduh. Alah nyobaan lah ieu ah. Mang Epot urang teh keur aya di Gang Sinarasa 5 ieu teh. Gang Sinarasa 5. Dasar wae Mang Epot mah. Aduh, abong-abong dikelek. Dikelek tong, dipanggu tong. Aduh, kieu cekek tong, cekek. Aya kumaha cekek kamu. Wah, kelek wae. Kelek. Kudu kumaha tuh. Ningali atuh buru-buru tuh dengan ini ganong di kieu diganong. Aduh. Aduh deui we lah. Ayo Mang Epot. Ayo. Ayo pokona mah urang nepangan Kang Endra ye, pengrajin wayang kota Cimahi. Terang tuh. Oh, di dandanan ieu teh. Di dangdanan ke Mang Epot jadi kasep. Oh, itu siapa ayo tuh kamu? Ayo jauh kene, da amu kita apal di mana ieu bumi Mang Endra teh di mana? Atuh urang Ayo Mang Epot apal teh. teu puguhnya eta. Sarua ada teh apal. Apal. Aduh. Ieu mah eueuh tanyakeun Mang Epot euy. Nya tapi kata sidik-sidik mah tah siga nu eta nya. Belah mana cing? Itu lain. Epot nu itu? Heeh. Nu itu? Oh, nu itu nya. Itu? Oh, jika eta nya Mang Epotnya. Cik atuh urang coba atuh. Urang ngandang-dangan Mang Epot nyalah kasep. Aing teh sabar ayo. Assalamualaikum, Sampurasun. Sok, sampai. Saha di jero? Eta di luar saha eta. Ieu mah gedenya. Aduh. Kamu Sehat Mang Endra? Ya, alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah keajangannya. Kamu kukulilingan Aduh, di mana? di Cimahi di Pemkos. Beneran Pemkos. Gampang. Hese nya ta. Aduh. Banyak saha di dia. Kang Endra, pengrajin wayang Cimahi. Ayo kacau. Pokon mah wali luar wae. Udah, bawa batur. Ayo, biasa ayo. Ayo, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
tepat ieu sarituna amun cuy Mang Enda ieu. Oh, suhun Mang Cuy. Amun cuy teh ayeuna nuju di bumina Mang Enda. Oh. Mang Enda sehat? Alhamdulillah, ambu sehat. Alhamdulillah sabalarna Mang Enda. Alhamdulillah. Kamu teh sono Sami kamari gede nu hajat teh geus di bawah utar itu di ya. utar teh di ditu aduh ieu. Siap. Amu teh di teh aya Priyogi pemirsa. Ieu teh alamatnya di mana? Ieu Bumi teh di Cibabat Cimahi. Cibabat Cimahi. Oh, itu Cibabat Cimahi. Mon, Tadi teh amu kulilingan aduh kalupat jalan. lumayan kan. Aku teh silaturahmi ka Mon. kaduana bade anu ditaroskeun kali tiluna bade ngararaskeun wayang ieu. Aduh, si Mang Eko teh diraraskeun ya aduh. Siap, Ya. kurang datangan deui. Datang ngara kasep deui. Biasa. Siap lah. Nitip tak kade ieu. Sip. Pokona mah Aku mah terang cakep deui urang saya. cing kasep deui ke Mang Epot. Ya, Mang Epotna aduh. kurang lereskeun. Aduh, saja silaturahmi hatur nuhun aya Hatur sarareha. nuhun. Ieu. Nah, atunya. Ambu teh bade anu ditaroskeun ieu ka Mang Hendra teh ieu teh. Kumaha. Mang Hendra nepi ka koncaranya ka mana-mana yeuh. Ah, Nepi ka TikTok oge terkenal. Galeri Mang Hendra ieu aduh. Abu mah tambah biasa Mang Hendra. Ambu teh tos penak jeung Mang Hendra teh. Tah ambu teh bade anu ditaroskeun Mang Hendra. Ngawitan itu diajar kana ngecet teh ti irah Mang Hendra teh ieu teh. Abi teh ari dasarna mah emang hobi. Hobi Itunya, nya. ya biasa sekudak sekedik gitu kena ngagambar aja gitu. Balasan resep seni oge nya aya resep teh kapungkur sarasna mah. Cuman aya difokuskeun nama lah aya kana meureun 4 tahunan gitu. Waduh lami oge nya. Mohon. 4 tahunan fokus pisan eta teh. Fokus. Alhamdulillah lah gitu. Alhamdulillahnya paingan amun nepi ka dina TikTok ge pamiasa senang ieu teh Mang Hendra teh geuningan. Alhamdulillah. Aduh, Berproses lah. berproses. Kantor bintun ka mana wae Mang Hendra ieu teh. Ieu teh ai Ya. sekitaran Jawa Barat mah alhamdulillah sihnya atas ka mana-mana gitu. Nah, Jawa Tengah oge dugi. Jawa Tengah dugi. Oh, Aduh. jadi untuk Jawa Barat wae sama resep wayang golek teh. Sanes Jawa Barat Oh. aya resep kana wayang golek Terus teh. ka Jawa Tengah oge seueur gitulah alhamdulillah gaduh pelanggan malahan mah di dinya gitu. Janten geus kitunya wayang Iya. golek teh dugi gitunya ka luar Jawa oge malahan mah aya nu kacana ka luar negeri teh wayang teh simkuring teh di dieu teh. Aya nu kacanak. Oh, Luar negeri teh di mana wae ka mana wae ieu tadi ieu. dugi ka Inggris sungkul sih. Hah? Ka mana? Nembe ka Inggris. Ka Inggris unggul pamiasa ka Inggris. Alhamdulillah. Emang jeung Mang Hendra urang ka ditu jeung abuna Siap. naik naon eta teh pesawat naon? Pesawat telepon. Pesawat telepon pamiasa tuh Mang Hendra. Kasana kieu. Iya. Ieu aduh Mang Hendra Alhamdulillah. kita kieu nya. Aduh seueur Dina kieu. hobi gitu. Dina hobi tadi nama. Mohon. Aduh. Ieu ayo teh wayang teh bahanna tina naon lah ieu teh? Salarasna teh ieu. Ari bahana mah si dasarna mah sami. Heeh. Aya lagi tunu kayu albasiah aya namanya. Wayang golek teh bahanna tina kayu albasia. Ya. Nganggo aya kapungkur mah aya kayu lame gitu Kayu ya. lame, Cuman karena aya kayu lame mah teh aya nu melak terus jarang. terus anu jarang. Mohon. Aya nu melak nu jarang. Mohon janten kana albasiah aya nu sadayana. Atuh paingan di leuweung beureun seep dicanakan wae kayu albasia kumaha enak kumaha. Ah, itu oge. Itu oge kumaha tah maksudna tah. Janten kieu Ya. nya. Ai tina wayang mah misalkan tinu satangka oge eta teh bisa karena puluhan wayang, ratusan wayang gitu. Ratusan wayang. Oh, janten tina hiji tangkal teh awet loh. Seperti oge paling saya teh 2 tangkal Di kelangsungan anu Kelangsungan. korotna di ala anu ngorana dipelakeun deui Ah, gitu. leres Aduh. gitu. Sabab kan aya albasiah mah gampil tumbuhna teu Tumbuh salami jati teh. gitu lah. Aduh. Ieu prosesna kumaha ieu? Hayang sapertos kieu mah enak cing. Mana aya contohna ieu tah anu mana ieu teh hiji we lah. Tah eta we pokona mah tah teh. kawitna kumaha prosesna ieu. Ieu teh kawitna mah tinu adaan Tina kakaknya adaan nya proses dempul, dempul terus teh cat dasar, dasar dugikeun ka pewarnaan teh lumayan ieu teh prosesna teh rada lami. rada lami oge. Leuk lah istilahna muncul banget. Lami mah sabaraha lami hoyong sapertos sae kieu teh tah prosesna. Iya teh lamun difokuskeun hiji wayang mah ngecat di awal dugi ka akhir teh saminggon atau 10 hari lah. Bagi kan kedah detilnya. Kedah
no kelah dekil kelah kotor Detail. detail gitu. Oh, teu detail pisan, ieu teh gradasi warnana, penempatana gitu. Dikasih gat kieu teh lumayan gitu mantak ieu mah kerjaan anu Paling perlu fokus gitu fokus lah. pisan, Oh, konsentrasinya makin konsentrasi. tinggi. Ya, Tah tah ayeuna teh nya kan. Pan digital teh makin canggih nya. nuhun. Aplikasi makin canggih ya. Bener. Kolaborasikeun pengrajin di zaman digital kieu kumaha ya kolaborasina? Alhamdulillah sih, Hah? tapi ge selaku pengrajin gitu nya. Heeh. Ngaros katulungan ku ayana digitalisasi gitu nya, ayana kemajuan teknologi. Heeh. Daek kapungkur mah aya aplikasi gitu teh sesah. Sesa. Nah, ngical teh atapi bari ngagal Aya kapungkur makan via pembicaraan ke Aduh, orang iya, ke orang bisa, ke orang ke nuhun, orang. can terkenal mah can ieu we. Ayeuna mah alhamdulillah sih saat Ah. media jadi urang teh tiasa luas penjualan teh gitu, Ah. aplikasi teh sadayana komplit lah intina nama gitu. Janten tiasa ngical keluar oge karena ayana kemajuan teknologi gitu alhamdulillah gitu. Pokona mah ayeuna mah tinggal klik pun barudak ayeuna mah Nuhun, tinggal mencari hoyong pesen naon, bener. pesen wayang golek aya ayeuna mah. Iya. Alhamdulillah. Kemajuan teknologi teh aya lah nilai positifna gitu lah Aya nya. nilai positifna kumaha urang mulai bicara ka mana ya teknologi canggih teh gitu nya. Nuhun. Tapi canak saya atau canak Jadi ambil positif ambil lah, positif. orang, Aduh, dikasih urpianya. Ieu harapan kanggo seniman muda ye, pengrajin muda kumaha harapan ayeuna? alhamdulillah sehingga ai harapan nama mantakan kikian oge jadi kuring teh ageng harapan mah jadi ulah sampai ka generasi tua wae nu resep wayang golek teh tapi dibikeun ka Mas naon teh generasi muda anak-anak oge resep kana seni gitu. Kada resep kana seninya. Oh, terus kita keasup melestarikan budaya lah itu nama ulah sampai ka parem Lek gitu usaha lah. deui mun teu ke urang. Wah, tak Ke orang. gitu. Terus kantung. Jadi ai kieu mah kan murang kali oge tiasa gitunya pesen atau napi resep teh pas sesah ayeuna mah Ya. ukur mah da wayang-wayang hiji teh di mana pengrajina gitu nya. Nepi ka naik gunung Nah, turun leres gitu mun. laladok geuningan. Mah kan pas sosial media jadi murang kali oge seueur nu mereka cinta gitu kana wayang golek. Itu si harapanna nama. Harapan Generasi muda tuh Doa. sampai ka parem budaya urang teh. pamugi sadayana nya cing aya nu neraskeun Nuhun, gitu nuhun. pamugi sadayana. Tah nu bade pesen mah aya pamiasa ieu di bawah amunya. Mun Namina teh naon Kak Sili naon namina teh? warung wayang Hands Gallery, Lah warung wayang Hands Gallery. Hands Gallery aya engke nomor teleponna di dieu nya Ya, pokona mah Mang Hendra Ya, aku kaburitan. atuh nuhun pisan. Soalnya anterkeun Mang Hendra. Ayo lah kana ojek. Kayak Mang Hendra nganterkeun Abi mengantarkeun deui Mang Hendra engka ka dieu deui gitu. Aduh. Ya, aduh hatur nuhun Pokona pisan mah. waktunya. Sadayana cing sararehat nya. Cuy gesing sehat. Seniman sadayana atau pengrajin wayang nu aya di kota Cimahi ya teh Mohon. cing nalalanjeur sadayana Amin. pamugi cing sararehat cing aya rezekina gitu nya. Amin. Maksudnya ke sami. Hapunten ya amu tos ngarerewong ya Ya, atur nuhun cuynya. amu teh nyakna naon ya. Ya, tadi mah lagi jalan ieu teh Mang cuy. Sok gue ya. Gantungan engkorong. Kalau di dia biasa geningan aduh pamugi mah Mang Hendra cing sehatnya Amin, aya hatur nuhun. rezekina. Aduh hatur nuhun pisan Mang cuy. Aya nu bade dinugikeun teh ka pengrajin kota Cimahi sadayana. Sok Kumanya. nya sok dugikeun we lah. Tadi harapan mah atos gitu Ya. ya orang teh ayeuna ka seniman teh ulah kenat ikhtiar gitu Nya, ya. Orang teh ulah putus asa melestarikan budaya, Ah, teh sareng melestarikan budaya, Hah? terus sampai ka generasi muda ayeuna urang teh paremun obor gitu nya. Sok sanajan urang teh teu apa teu bisa ngigalkeun wayang, tapi ku resepna oge geus syukur alhamdulillah gitu. Seniman teh pokona mah semangat gitu lah. Semangat terus Tong menyerah, tong menyerah gitu tong ya. putus asa, Ya, leres. teu langkung semangat deui. Mohon lakukan Langkung yang semangat deui terbaik ti amu. pokona mah. Jeung ti Mang Hendra, Aduh, semangat. semangat we pokona mah. Ya, Hatur nuhun ya Mang Hendra nya. Amu. Hatur nuhun Mang Mudah-mudahan Hendra. kapok. Pamugi Mang Hendra cing aya rezekina. Amin. Cing sareng mesennya Amu pokona oge. mah ulah hilap tuh.
tonton YouTube Namun Cuy. Nah, tonton pemirsa YouTube Namun Cuy, di-subscribe, di-subscribe, like, di-like, di-share, nah, di-komen. komen, sa panjang-panjangna. Siap lah pokoknya mah Jika gitu. kereta api. Panjang pokoknya nama. Ayo atuh nuhun, sampurasun. Sampurasun. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.